aing kudu nahawan motor di aing. Geus pur. Bos. Tos sontan kudu ngeureuyeuh ya. Aduh. Kamana mana tang? Burit lah. Lu balik kamana maksudnya? Balik. Orang balik ke tuh. Nah, ya non deui gitu. Itu lah, malu kau paraban cani paraban. Tan eta. Nu ieu. Oh, eta ganti paradna naon caina minggu medok gitu teh. Sekalian sama yang balik. Tadi dia gitu. Oh. Mana parabna? Itu mah di tukang, itu yang langsung. Ganti caina heula. Sama yang balik ya. Lain kadinya atuh. Nah, makin muter-muter eta tadi handap tah. Buru atuh. Gimana kita bos nih? Nalo atuh, danuk kieu. Mungkin mah sorana ge atuh. Mulai batu atuh da ieu mah nya. Mana? Iya. Pas aja mah lagu bener gitu murai semua. Naon atuh? Campuri leung eta teh. Lentoen. Karena. Aduh. Entong gitu atuh eta kan aya. Aduh. Di kelakos mau emer mana mah. Tah sekali nang bakal itu karena. Motor jauh-jauh karek mang di bengkel teh aing lah. Bos. Muka kayaknya teh bengkel. Ayo muka bengkel mana? Lain pengemakan motor euy. Kunaon? Teuing pae. Pae? Heeh. Oh kan terus. Asa paningalikeun? Heeh. Ah, Yuk. oh, ini siap-siap ke mana? Balik lah. Balik. Heeh. Wis mandi sama dia. Orang balik itu ke dia. Nan bonus. Orang balik Nah, itu ayam motor omean heula. ya ide omean deh kah. Sok omean lah orang balik. Bawa ka dieu atuh. Ang pengemakan motor euy. Naonna ieu teh? Teuing eta pugu pae dia teh. Nganu dorong da ke jauh-jauh. Pokokna mah panggilkeun pangemaankeun cenah alus. Ayo mang benernya. Ada bener bos ah. Terus di mana tuh itu? Tas digawe bos bieu teh. Digawe. Oh, motor teh langsung pae ke buku. Masih bangke di omekan bener. Heeh. Lain ke atuh kene heula. Ada omekan heula. Ngan padang ke biayana lamun teu ieu mah lamun teu cukup. Paling mah urang ka dieu deui. Lamun rada mahal mah. Oh, udah teu wauh meureun urang sebutnya wae. Oh, ada juga nuna KTP naon we ge mah. Sugan bisi mahi bisi henteuna gitu imang ngomong we teh heula meur nuna KTP ge. Heeh, kumangke we ngadaguan heula itu nu ngabengkelna. Heeh. Beres. Beres. Beres cenah. Oh, meur notana we ningali heula. Harga mangke we heula sok itu we sok anda tes heula kos kumaha Oh, hasilna. benar bos. Da mah kudu pugo digawe teh. Ieu soalna ben ieu teh rek balik budakna. Urang cobaan heula jang, motor jang. Hah, teu hidang bengkel teh. Mannya ieu satu terjadi klakson kumaha ieu teh. Ari ieu depan klakson teh di dieu tadina teh. Nah, kalapina ka dieu geuning. Terus ieu liang kunci. Nah, maka jadi eueuhan kieu geuning. Bengkel teh mah kalah ngarusak pisan aing mah. Bener tadi mah. Kumaha jang motor teh ieu? Manya kalah beuki rusak. Ajaran selah mah? Hah? Ajaran selah. Oh, meureun disalahkan gitu. Hirup celing. Tuh hirup. Hirup-hirup nama. Kela ya. Pan ieu kuncian. Kumaha maehanana? Bos. Aya naon teh? Ah, ini teh motor teh. Teu bisa maehanana kumaha bengkel teh. Ari mana kumaha atuh ngomongkeun motor teh itu? Iya ning hirup geus halus. Ngan maehanana kumaha apa? Banyak adu rumput bae ngadelu. Ya. Emang kumaha sih kumaha? Geus kieu we atuh.
rumah aku memiati itu. Lapar, Bos. Lapar. Kayaknya kumama yang anak aing. Hah? Oh iya gening. Tah? Kayak lah, Bos. Apa nih dengan balik ngahirupan? Heeh. Mana kalau jadi paeh gini? Aduh. Lain bukan pegawai teh saku. Nah, ya we, Bos, enak mah. Ah, kumaha? Ada motor kalau rusak, orang minta ganti rugi, we. Ganti rugi. Heeh. Aduh. Sabaraha itu ganti rugi. Tadi teh cek bengkel kuple, teh sabaraha 400-an cenah. Minta 400 deui, we. 400. Heeh. Aduh. Atuh kayak heula dagoanna di dia. Tah mana ka dia? Di pula di dia. Ah. Ai mana digawe teh kos nu kakarek gua. Itu nunggu setahunan. Ai mana balik ayeuna. Heeh. Ayeuna mah kieu lah. Gaji mana enak dipotong. Mereka balik mana balik we ngan mana dipotong dah. Itu nu minta ganti rugi 400.000. Oh, lah pokoknya mah. Isukan ka dia lah tora ayeuna can boga duit. Aing ieu bengkel, ampun dah. Alah, balik itu lah. Dasar bengkel apal-apal. Motor aing salus-alus kalau kabeuki rusak kieu. Capek aing mah. Goblok pisan. Ya heula. Naon? Oleh geus hirup motor teh. Heuh nya. Di dorong wae.